terusin jurig Can datang dan Oh, punya acan. agen can show. ai panyaurang teh itu jurig Asbak sama jurig. jika jurig Kayu agung babarute samia rempel godonge samia pang-pange sekar mekar inggalike pantile si pandanarum si pandanarum gentur kang tinutur gentra kang sinarita ngawiyosaken kawontenan kampung Tumaritis nyatana di bumi astra jingga ijem sareng sakola warga nuju aya dina kabungahan alatan beunghar ngadadak beunghar ngadadak sapa medali pun ijem anu sagala dipake rab-rab rib-rib abong kena geus jadi jalma beunghar ngadadak suweng oge salah nerapkeun kadang-kadang dina mun-munan ditunakna eta suweng jeung kongkoro manuk hiber kujang-jangna manuk hiber kujang-jangna manusia hirup ku akal ari muning hiber kunaonana gaang hiber sarua kujang-jangna Jangan tuh apa? manuk hiber kujang-jangna jalma hirup ku akalna jalma hirup ku akalna jalma hirup ku akalna ku akalna aing bisaan euy duh erek mah jadi dalang aing jadi dalang sagedeng dege aing geus bisa kakawen dengan teu nyaho kata-kata basa Jawi basa Kawi cek aing heeh milu beda jakarama ge kitu punten nog eta we di imah aing ngaku aing jadi dalang ai piala euy radang gapleh bari jeung saer teh bokor oge paragi nyeupah aing wadah sipaheun Para bahayaan mananya. si horengnya loba duit loba harta kekayaan teh salah-salah kolot baheula heeh duit teh dalwa ute
dunya watak takabur eta we dewek ayeuna saprak beunghar deuleu saprak beunghar aing mah kejong aduh pindah adat pindah pilumpangan meuli minuman keras anu tara pisan bari mah lok beak 2 drum aing oh minuman keras teh aduh aing mabok oh si Ijam nepi ka diteulem-teulem kana jero sumur ku aing keur mabok oh untung si Ijam teh atuh da tadi napan anak lauk si Ijam oh kuatan saya teh mah diteleumkeun oge oh mimiti aing papanggih jeung si Ijam teh baheula keur dijiwir ku keuyeub aduh keur jejerita aduh ampun aing meni anteng aing geus ngomongkeun sang istri teh Ijam aing teh mah ngomongkeun panpangon Sang suaminya Jam. alah Ijam kemah euy ieu calana teh genti kunaon tong pangsi wae cara batur nih da urang oge aing geus beunghar kieu mah da urang oge hayang gonta-ganti pakaian hayang sagala dipake oh nyata kitu tong ku rok wae engke mah genti aya moal urang oge rek make calana pegi calana pergi teh naon ini batur geuning sok marara calana bopi calana mah picing kadekeun tuh itu bombat teh tah itu dari eta meni teu eureun-eureun sudah kana batuk teh oh sudah kumaha meureun da penyakit dadatangan penyakit mah aya da bombat taku ieu taku bombat cenah oge oh baru batuk alergi teh jadi mati nih segala rupa batuk teh nya bisa diubaran ku eta nih oh nya mati ieu mah eueuh di pangmanjurna nya lah eta lain ieu irung ngucur di cing eta ceprokol kadekeun Saprofol aya merokol. Lain merongkol, prokol gitu. Heeh. Arese urang ada bisa. Ada bisa misahkeun heung tulisan kita bisa salah nyokot bombat mah obat batuk. Tak ieu prokol mah obat flu. Ngarti teu? Itu. Bodoh. Nu aya tuh aing nu ngartina sorangan. Heeh. Nyaho nu ngarti sorangan nya indung mah sorangan. Ah itu kuda geus mandian. Kuda anu mana kuda udug-udug. Ampun. Apaan kuda teh paragi ngeretek Mang Naum. Ain jang Naum geus setor ngeretekna can. Can 2 poe tak kamari can setor. Sok kene. Sok sabaraha teh setorna sapoe teh? Geuningan tara gede manehna mah. Sok sabaraha? Saeutik sapoe teh sekali setor teh 2 juta geuning. Nukeun bae lumayan sakitu oge. Teu kos ieu, teu kos Pak Haji Sari. Sekali setor manehna mah. An 100. Kedua aya tuh. Heeh, aduh ampun ya. Jeung ieu duh batu deui dina ieu. Kencing batu. Heeh, kitu ka. Heeh, ka Pak Haji Aron pang bedakeun deui kitu ka Pak Haji Aron si mencek di itu Garut. Samarang. Elah menta kiri kitu kuring. Ampun jeung jam jeung itu sia lomari teh itu beungeut teh cenah kahareup imader di katukangkeun. Oh nya sok atuh pajang-pajangkeun ku akang kadinya teundeunan tapajangan kosong keneh geuning. Kosong kene da dibalikeun anu ti hareup ka deuleuna mah. Geuning. Eta coet pangneudeunkeun ih ka lomari coet. Coba eta coet dituna dina lomari sia mana balagug teh ka bina-bina teuing era ku batur bacarkeun we beunghar ngadadak keur mah heueuh. Coba eta suweng. Nah, saya teh sabelah guyan gayun sabelah naplok. Ampun jeung nanaon aya teh Jem. Oh nya anu beunghar ieu atuh Kang jadi ih loba teh ngomongkeun. Heeh. Banda-banda urang beunang ge. Bener teh nanaon lah. Arek aral ge urang make. Wayahna itu puncit munding hayang dahar ayeuna. Entong di eta wae Kang munding teh entong di angeun wae lah. Di kumaha tuh? Urang kulub we atuh ini. Ai alusna mah tong dipencit heula kulub hirup-hirup. Nya dina panci.
Nya. Bararosan tuh dah lah anu kudung-kudung mencit munding wae. Terus Oh mendingan oge yo kadaharan mah atuh nu kumaha we nu aneh atuh lah. nah ai daging muning hirup di gulub teu aneh gitu. Tuh. Pais arawana. Aduh, Lain Tarawana. heeh. Bararosan nu kararitu. Itu lauk arawana dina akuarium nya. Eta naon ngadon dipeupuskeun akuarium teh naon maksudna mana teh? Anu mana? Itu akuarium. Enggak eta. Geuningan guguruyuhan kitu eta. Naon sih? Lauk arawana teh disebutna teh. Oh eta teh. Heeh. Oh anu eta teh arawana. Oh, jadi pangmarabankeun ku cikur pada berapa teh. Lauk arawana teh. Nya. Tadina rek di eta kang rek diangun. Mur entong eta mah lauk arawana mah teh mahal teh meulina teh. Aya ngasaan lah. 15 juta hiji. Lauk hias. Oh. Cicarawa dibakar geus ya. Jing minta roti bakar eta jem. Roti bakar. Heeh. Roti nama sia aya ngabakar maneh gitu. Bakar. Inga ampun jeung si jem. Ya akang mah jadina rupa-rupa yang roti bakar sagala. Nah, kudu naon atuh nu beunghar mah. Dungun sangu mah nya naon we kadaharan mah urang sagala yang roti bakar naon. Nah hayang ieu ah. Aduh si jem. Naon Kang? Asugan teh susu itu naon mun semut hasem. Naon tik eta. Anu mana? Iya dina gelas naon teh. Oh eta mah apu. Gusti nu agung. Kunaon diinum bae eta apu menang minum. Moal korodok ke pejit aing. Kenaon itu kan minum apu. Keur naon jeung apu aing mane jem. Jakur wedak naon daun. Tujuan we pipi uing ngoyodok. Aduh ampun cing aing. Lah hayang ieu barang dahar lah tang ari kieu teh. Yang itu pangalakeun cak-cak itu jem. Naon? Itu cak-cak. Itu cak-cak nu naprok dina kaca ala. Jangan naon. Dipais belegeg. Pengen beunghar tamarakan. Oh, cing atuh. Sagala di dahar Oh, aing teh pan ngaji teh ka Buta Terong. Kang cenah oge ulah awuntah teuing cenah guru oge. Cuk si Eyang. Cek eyang oge cenah ulah dipake awuntah idunya teh dunya batur cenah. Heuh nyata nu batur mending beakeun. Ulah eta teh ulah dipake. Naon ni? Hakaneun ieu. Orek kayana beusin ke urang kumaha ke dipanglog urang ku eyang. Si Bandawa. Moal mah ke jeung ngawadalkeun itu ieu aku tanggung jawab aing moal. Dilawane ku aing Buta Terong wae dicetrok dicoekeun kana samal ku aing. Ih, Heuh. kana aya nu ngadeheman oge ngadang. Lain eta anu geus nawar teh geuning sawah nu lebak teh saha teh nu rek mulina teh? Eta, Heuh. Sapa jenta? eta taman nu nawarna ndek cangkir. Ni cangkir. Oh, cenah nawar. Lain mun bogoh-bogoh teuing maneh ka ni cangkir teh. Aduh dah mani deunggeuleun we kada beuteungna. Koran. Koran ada koran. Nah, Kang, rek meuli koran. Ka dieu jang. Meuli ka dieu. Bara duit sapaisan. Kang, Kang naon sih? Hah? Eta. Koran nih berita anyar ya Kang. Bade koran. Cing ka dieu berita naon pamasakeun heula dirinya. Gelas rag-rag tak kenteng. Naon cenah Kang? Aya berita anyar cenah gelas cenah ragrag tina genteng. Eta sanu nyakalna nya gelas. Teuing. Pikiran rakyat Mitra Desa Galura koran. Aduh. Sepan sampe. Oh, lain eta mah serbaguna nu dagang teh. Heeh. Eta tukang koran ka lembur-lembur nya. Heeh. Kang bade koran. Bade ka dieu. Ka dieu ulah nu asak teuing we. Eler sisiuk. Kaca. Nah jiga nu wawuh teh jiga urang hayu. Wawu. Akang bade wawu. Cing jang masih setum. Ampun. Bu atuh ka dieu teh tukang dagang rek meuli-meuli atuh. Naon sih teh?
nu dagang teh kumaha teh ongko nawarkeun koran aya nu asongkeun blek kerupuk. Alah, asa diingetan. Eta duka baharita 8 poin can mayar. Naon? Eta basa aya Husein di Sadaman. Can mayar teh 8 poe ayeuna abi bade setor. Apa akang teh beunghar. Oh, nganyuk. Da ieu duit teh meunang dibagi-bagi, teu meunang dibelikeun. Cek saha? Cek nu gelo. Ih, eta akang kumaha sih? Atuh panyata cek eyang. Ya tuh. Mangga Jang. Itu eta tukang koran. Ah, dan eta mah lain tukang koran udah ada gelo. Kage geloan teh kudu ngirung. Kurang berdua. Ampun aing. Teh urang lo beunghar meureun nya Kang lo baduitna tukang dagang meuni sing pereda. Pak. Itu aya telepon, Pak. Ti dealer. Aduh. Punten pas harus ditakolan tuh. Coba angkat berapa? Diangkat teh. Poho deui aing ngajam ieu mau ngangkat telepon teh. Halo, bisa bicara dengan Pak Asep Sunanar? Oh. Halo. Di sini. Cepot Sunanar bisa bicara di sini. Saya dealer. Bagaimana Puso? Oh, kreditan Puso. Bulan hareup we. Eta mah nu gelo teh ngawirang aing teh. Tuh akang nyokot naon Kang dealer. Ampun teh. Uing teh kieu ijem nganyuk dealer ka Puso. Meni dibeja-bejakon wae. Aduh. Ampun teh. Angeun ka dieu kentu ijem. Oh eta aya angeun. Nya naon ieu itu. Angeun beurit. Roya. Aduh. Nya nu beunghar Ampun mah teh aing. kudu sagala dihakan. Aduh. Ayam. Mun sagala ditawarkeun ka aing itu dunya tawarkeun ka aing kabeh. Kabeh teuing. Sadunya tawarkeun. Nu gelo teh nu ngaliwat teh wakeug cenah dijual ka aing. Dina teh kaup aing maju. Mun sagala ditawarkeun antena balikeun deui ka tu parabola nu teh sagala rupa ge. Golodog balik. Sirik. Ampun deh aing. Andika nyarekan tukang dagang. Oh, jam aing teh penting ke teh rek dicampur. Usaha. Kubuta terong teh ya. Jadi pileuleyan bisi, ya mah bisi dewek tulus dicampur, bisi teu meunang naon teu ngahampura ka aing eta buta terong. Jadi bisi pae aing da geus rido aing. Engke akang teh dibawa ku butanya. Papa. Eta cing eta make plang itu tuh plang beureum di luar, teu meunang dagang ka dieu gitu. Tagning. Puso weh. Nya. Baso puso. Teuing atuh. Aduh, ampun. Papa udah jerona sapi. Haka ada ku si laing. Jam. Eta na mun-munan bodas naon? Wis. Nah, da mana teh karek 18 tahun geus wisan gitu. Ieu naon sih nu bodas kembang atuh kembang galuh. Oh, syukur. Da kudu wararane ieu mah sagala dipake. Lain nih pangmencetan geus urang ka kamar heula sakedeung urang bulan madu. Oh. Jam. Si horeng nyarelek ti isuk ayeuna geus tengah poe. Ayeuna geus sore deui meureun tereh peuting urang teh tereh disamper ku si terong. Malam ieu teh. Terong naon terong. Oh, buta terong teh kapan ayeuna teh rek menta wadah.
cenah nyugur ayeuna. Geus meuli rampe, geus meuli eta naon teh geuning paragi ngukus teh. Menyon. Wei, teu meunang. Aduh. Nya eta teh aduh. Heeh. Manyun. Anu. Gareng gade sileing ra. Gade sileing. Lang malikeun rejak. Lain ai dewek beunghar teh sia mah serengeh kunaon sih teh. Jadi si Gareng mah da suka teh digawe manehna. Heeh. Nah, orang isi jadi sisirian gitu ke dewek. Menyon. Iya, ai salah, reng ai keur mah beungar mah pan. Menyan gitu sia. Ya, jadi wayahna dina lebah dieu ijem oge areng. Ya. Bisi dewek peuting engke teu bisa ngalawan. Kasih terong. Da si buta teh geuning. Jadi wayahna gareng tuluykeun si ijem teh ku si laing. Kumaha teh maksud akang cing jelas. Apaan dewek teh ngaji? Waduh, Kang. Kuring teh tadi nama bunga. Heeh. Di beja-beja ku kuring kata tanggal lanceuk kuring nu ngaran cepot ena jadi beunghar. Cek si laing dibejakeun ku si laing. Da kuring teh nyaho saeutik ge akang ngaji panya teh beunghar teh jiga tetangga kuring kan nu sabeula beunghar ngadadak sarua jiga akang. Heeh. Ai tetangga kuring mah lain ngaji. Naon? Keur moyan. Heeh. Pangangguran ngorehan taneuh. Tuluy. Aya kuningan. Terus dikorehan. Imana teh di Binong. Eta ngorehan kuningan ti Binong nepi ka Cicadas. Dina jero taneuh kabeh loba Kang, jadi beunghar ngadadak. Nya, yai. Dewek teh ngalamun ieu teh euy. Ngalamun pika sirieun kudu kumaha sirina aing. Yai. Tah jadi urang teh teu satuju lamun akang ku jalan ledrek. Ledrek si model kitu disebut ledrek itu. Ai akang di beunghar jalan medok atuh. Henteu jalan bersih. Cak kumaha pandangan si laing ayeuna jeung si ijem dewek kulantaran ayeuna buta terong geus loba ngirim harta kekayaan ngirim kehadian wae ka dewek jadi mulang tarimana teh meureun dewek teh ngorbankeun moal dulur moal si ijem ngan dewek ge mere korban sorangan. Oh eta risiko Kang. Lamun akang ngorbankeun dulur sajabana kebeungharan moal maslahat dosa saumur-umur. Auzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim la ilaha illallah Gusti Maha Agung. Muga-muga abdi ditebihkeun tina segala rupi godaan setan anu kutuk. Tong ngeureuykeun agama reng. Tah. Brai kuring cangkup kumaha Kang? Jadi muga ditebihkeun tina godaan setan anu terkutuk. Lamun kitu akang ilmu lilin. Ka batur bisa nyangan sorangan leeh. Akang ka kuring elingan geuning akang sorangan teu eling. Oh jadi siling teh mancing ngomong kitu teh ka dewek. Musep. Cenah naon tak kitu reng. Ayeuna pikir kusingna mending si ijem wae wadakeun. Ai cek kuring mah Kang. Acik dek mending si laing reng. Aduh san si Gareng. Kang, cek kuring dunya moal rugi leungit ijem hiji. Jadi Balik-balikan nang aya ijem da reged alam. aya gitu. Ngareged kumaha? Ilangkeun sama sekali. Di bumi hanguskeun. Oh di bumi. Di bumi teh dihanguskeun. Ari ayeuna huntul geus hangus, tinggal awakna kabeh. Gareng mah kitu. Sanggeusna awakna beak tinggal irung pegek. Ai irung pegek mah urang Kang. Yo, urang piraku kudu korban jiwa. Sedangkan urang mah awewe teu nyaho nanaon, urang mah teu nyaho menang naon, teu nyaho menang naon. Penting nama nyaho beunghar. Kuring nyaho si akang jalan kotor kusabab ece loba ting tuntutan kana jadi salaki. Tuntutan kumaha? Nempo tetangga meuli video kasurupan. Eta mah atuh pamajikan si Akep. Jadi kusabab ece ngarongrong kana jadi salaki, ece lain nunjang, lain mere spirit, tapi ngarongrong terus-terusan antukna salaki aral, tungtungna ngaji buta kabul, buta hejo. Terong buta dihakan. Tak terus ayeuna urang kudu ngomong kumaha ieu? Kudu Tak, ngomong tak. main jumaah. Tak. Jadi wayahna ieu menyan belum nya. Tah pasti engke teh eta si buta teh bakal datang. Oh lamun menyan di bulan buta bakal datang. Bakal datang. Kayak malam naon wae da asal meuleum menyan. Ayeuna asa meuleum menyan we. Jadi buta terong teh datang jika nama rek nagih. Sabab kasanggupan dewek teh dina tanggal ieu poe ieu jeung peuting ieu. Akang teh kudu sieun. Kumaha teh carana reng? Akang moal disebutkeun lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Teu meunang teh jalir ka pada manusia. Ayeuna akang kudu sadar makhluk nu pangmulia-muliana manusia. Nah akang mah kudu sieun ku jurig. Pikir ku akang. Ini pikir bolak-balik mah bener euy, bener euy. Nah,
agama teh lain gugulungkeun nungkul. Kulit. Agama teh pigaweun. Pigaweun bener. Tah, akang teh kudu sieun ku jurig. Iya jurig ieu. Teu kudu sieun. Jurig. Can datang dan Oh, acan. punya can diseuh. Ai panya urang teh itu jurig. Asbak sama jurig. Jika jurig. Ampun. Jadi panuhun akang teu kudu sieun. Di mana datang jurig, akang langsung nangling. Heeh, lan pegang perang wijene. Perang wicenet. Bener. Singlar kapria tangkis Denira melesak nyuduk. Suduk genderong jurig. Jadi disuduk ke gerong jurig. Suduk. Loba awur-awuran euy. Tah, kitu kan. Wadeke lah. Cik urang mah Kang, sing tenang Kang. Enak kuring rek nyebutnya, kuring rek ka Bandungan. Seolah-olah di dia jelema sesat. Bener. Seolah-olah di dia ngan opat mata. Mata akang jeung mata ijem. Mata kuring rek nyebut na kolong kursi. Bener. Mata wungkul. Mata unggul. Jadi tidak naon saya lah. Sagedeng deui ieu euy. Kang mere tanda Hah? mun juri rek datang mere kode. Heeh. Kumaha we carana? Biasana mah sok belum menyan. Belum. Belum menyan. Ayeuna boleh ke? Heeh. Nanggakeun tah. Sebelah kanan. Bombat obat batuk. Batuk alatan alergi. Batuk alergi. Batuk godro, batuk gangsa. Batuk alatan loba ting ngaroko. Bombat ubarna. Bombat ubarna. Produksi KB Pharma Indonesia. Bombat. Pepecah jalan kabibu meser kupat waduh dia bongen geningan pepecah sakit kepala, prokol obatna. Prokol obatna. Obat flu tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol. Emut antap nalai tinang, pandat namat pastangan. Pegang epes, ngentum tangan.
geus rada keung peuting tah dengekeun Ustare meureun waktu nanya kangnya. taun incuing geus disada kica-kica geus babau Sugan namun datang mah eta si buta teh Kang bageuran sugan. hah Bageuran. oh Olo Kang melikeun. jada rempe sato ngaganggu suara aing Sakarara uci. heeh si gareng ngadon kerek gitu Unduk punya asa gede-gede. bae tanggung jawab aing ijem moal jadi wadal maneh mah Kang we Heeh. nu karunya we tak kuring ya Kang. Diraku kuring udah wadalkeun ah. Coba eta mun karara uci. tah Mana eta? cicing tong sieun mana ijem nyumput tina keler sia Anu kitu. nyumput tina keler kasukuna heula bebaskeun heula tak kana keler hulu kana seeng Empot lu kan. Turuban we kudulang. Heuh. Coba eta wit hidup ke wae duh. Tidid. Iya buta, itu bisa ngagerem secara dalam itu bisa pan orang mah pan gitu, dia mah cek dewek tidid. Orang kaya numpak motor weureun. Iya teh yang buta terong teh nun. Bener, Pot. Sumuhun rupina parantos waktos nasim kuring teh enak teh bade di papageun. Maneh kudu ngawadalkeun dren Dan gitu kan. peuting ieu Dren. geus siap Parantos. syukur ha Nah sirina hahaha. jigana komik Kang ibu teh teu bisa seuri. Teu bisaeun. Sabab ieu butana sok ieu minang maca komik. dieu teh dewek teh memeh ka dieu teh Pot Kemana di heula? dokter gigi heula dren terek operasi sihung Heeh. hayang dileungitkeun Ameh naon? ameh dren leungit Abe leungit huntuna sihungna. Nuhun atuh kumaha ieu teh? Nah anu bade dicabut nyawa teh ijem atana pisim kuring. Bohong Kang buta ieu nya. Ari Kuring we nya Kang. ari nyabut mah gampang Pot Nya ke ari sora buta sakit cukup teh Pot cekap sakitu. Rada pikasieun. Anu edan. Pot Kulan. engke mah ulah meuleum menyan ari nyamat eyang teh Meuleum naon? meuleum sate meuleum belut Eta oge mitoha abdi rek dibeuleum nanging nya kitu. sabab eyang teh geus mengsir bebalik pikir teh Pot Oh, itu yang buta terong teh berbalik pikir. ayeuna mah rek usaha nu karong teh kana angkutan kota Pot Bener. itu Dupi yang buta terong uninga. dren naon Uninga naon ainu di jerona peot di luar hejo. nu di luar peot Di jero peot di luar hejo naon teh yang keula tidid. wah taluk Pot
taluk eyang. Taluk. Nya. Saya pami taluk mah eta teh nini tumpak angkutan kota. Ha. Tak kitu seuri teh geuning. Pot. Mana wadal teh? Lan Dek orok. Erek budak sakola. Dek si Ijem dek maneh. kuring we eyang buta terong. Moal dikaeyangkeun. Heuh eta mah leg-lege ku eyang. Saha? Abdi Besok atuh pot ka dieu malik. ana mah kieu we eyang buta terong. Heuh. Jadi abdi teh kulantaran hayang keneh hirup. Ayeuna ku eyang buta terong rek dibateus nepi ka dieu. Heuh. Cing aya ras-rasanana we eyang buta terong tah abdi teh gaduh artos ieu teh dilebetkeun kana korek api ku abdi teh. Ya. Mangga ku eyang buta terong geura buka dina jero korek api teu kirang sareng teu langkung aya panginten 3.500 nyuhunkeun kabijaksanaanana buta terong we ieu korek api teh parantos dieu si artos muga ku eyang buta terong bilih era mah nyanakna api-api uline heug dijejak heula nyangakeun kitu buta terong. Pan beunghar mana teh duit ti eyang. So ai kitu Nah pot dipake nyogok di kader eyang. oh bilih eyang teh boga ongkos ke balik kana angkutan kota. Oke, kami miti lieur teh teu beulebah dieu ya. Tong lieur maneh atuh da ieu mah lilieuran Pot, Ulat. tong nyarita wadal ah. Keung eyang teh. Ieu ditampi ieu Naon teh? ieu dina lebet korek api. Ih, ari kahadean mah da. Pasti ditarima ku eyang. Nuhun atuh. Lamun ku eyang mau diterima kurang lagi cokot. Nuhun Kang. Ieu, tah ieu dulur eyang ieu. Motok irungna ge gede buleud. Si gareng. Nya. Sumuhun. Dulur mana? Itu si Gareng. Gareng teh itu Sugan teh wakil eyang. ari taun. Aya taeun. Iya Kang eyang-eyang teh. Iya eyang teh. Anu sok dibere duit dina korek api mah meureun eta mah buta terongnya. Ini buta terong. Lain jelema nya Lain da anu resep kanu karar itu mah pagawean buta eta mah. Ya buta teh poek. Gitu. Teh nyawa dihukum. Gitu teh eyang buta terong. Ari maneh teh sieun ku eyang. Henteu. urang tadina keung. Ayeuna Ayeuna mah Ayeuna meresep ka eyang teh orang nya. eyang di chat Diko. Mata eyang teh cek eyang gerek balik pikir. Iya. Ngawadalkeun jelema teh eyang teh loba musuh. Loba musuh. Ayeuna mah mun aya nu munjung teh wadal teh kupa serupaning papaisan. Pais naon? Wah, pais impun. Pak Ismail. Bisa gitu. Tuh eyang kaleresan di dieu teh aya buntut cak-cak. Mana Tuh, eta mah nu kitu mah nu ngeunah mah diurab itu teh buntut cak-cak atau mik? kabel. Ayo kabel. Eyang. Hei. Eyang bade beakeun bahan. Wis. Moal ari beakeun mah. Ngan eueuh pika serius. Tangge centeuna teuing ge. Papa J